jadi cilaka kena sebab di zaman baheula jelema sarua datang ke kubur minta-minta ke kubur bahkan foto-foto sahibul makbarah ditenden di luhur bahkan dipatung-patungkeun disembah-sembah besi jadi kos kitu dicaram heula dilarang ulah ziarah ke kubur nah an-nabi wa an ziaratil kubur temenang tapi qabla dina geus aman tina pamusyrikan summa uzina fiha gari-gari den izin napa piha ing dalam ziarah kubur ukhra ing dalam mangsa kang weweneh setelah ningali kekuatan iman tauhidna mantep geus moal gulak-gilek moal aya minta ka kubur pasti mintana ka Gusti Allah maka dianjurkeun ziarah kubur. Jadi nu salah Bapak Amin Rais ngalarang ziarah kubur bener nilik kana zaman anu alana anyar rempaneun besi musyrik Gus Dur nita ziarah ke kubur bener lantaran geus aman cek Gus Dur tina pamusyrikan jadi nu salah bala lener kabeh ge nu salah sebab hadisna sapotong-sapotong geus Amin Rais maca hadisna sapotong nu kamari dicaritakeun teh kuntuna haitukum an ziaratil kubur sakitu doang Gus Dur mah macana datang ka geus pazuha jadi beres geus jang urang kumaha tuh keur urang mah gampang gua deh kira-kira untung atuh zarah kira-kira tuh lah ieu leuwih bego ieu morengan masyaallah lumayan barang jadi pamimpin zarah gua hari kabeli sekupi alhamdulillahirabbil alamin dikembangkeun gunya ziarah bekitu hate lain beki leuleus hate bekitu hate wa abana syari mulan mertalakeun sabab syari'al hikmah ing hikmah Kangjeng Nabi nyaritakeun hikmah ziarah kubur min ziaratiha saking ziarah ing kubur wa hiya lan itibaru lan utawiya hikmah iku itibaru ngalep itibar jadi orang ziarah ke kubur disunahkeun jangan lebih itibar oh aing ge bakal ngajepat ngujur ngaler orang di dieu kuari aing di bos-bos kuari aing di lurah-lurah di camat-camat di bupati-bupati di bapak-bapak orang isukan mah aing ngajepat di jero kuburan nu nuturkeun kuari aing di ustad-ustad kuari di kiai-kiai di mama-mama aya nu ngamamang-mamang urang marah tolol sia kunaon mamang kiai atuh orang ke mah ngajepat di jero kuburan itibar ta urang henteu nu kasep teu nu goreng di kubur bae henteu artis henteu jelema cacah tetep di kubur bae ditempelkeun orenganan pipina kana taneuh nu kamari diulas-ulas diusap-usap jadi kebanggaan di layar kaca isuk pageto bah ditempelkeun pipina ka jero di jero kubur katan aing ge bakal kos kitu tuh itibar ngaranna duh jadi sagigireun aing teh jelema sugih jadi kubur bae orenganan nu ieu mah susah komo nu susah mah dikubur jasa geus malah hirup-hirup dikubur aduh bakar dikubur jasa ya Allah ya Rabbi itibar jadikan itibar horenganan di jero kubur teh urang bakal diudangkeun ditanya jadikan itibar masyaallah hiji nomor kaduana wa zikrul akhirati lan eling kadoa akhirat hikmah daripada ziarah kubur bakar eling ka akhirat
awal daripada akhirat adalah pintu gerbang maut diazubkeun ka jero kubur ilah ngamimitian memasuki alam akhirat nu milu ka jero kubur kecuali amal urang panen di jero kuburan ketika amal-amal urang bagus. Tiga amal-amal orang goreng orang di jero kubur bakal kapanggih minimal jeung syuja'il aqra bakal kapanggih jeung kalajengking kalana lain sagegede kala nu di urang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kalana sagegede onta kalana sagegede onta didinya urang ditindihan ku kala gedean kala jeung urang Masya Allah nu ditindihan sagede Habib Rozak aduh hai kalana gede jasa Gusti Allah lu zikrun lil akhirat zikra lil akhirat zarahkeun awak urang jeung inget-inget ka ditu kudu babacaan teu kudu ulah waka babacaan helanan lantaran dipermasalahkeun ku Muhammadiyah loh jeung babacaan sagala emang datang gitu geus bae zaman Ibnu Adam min qata amalu udah enggak usah baca-baca teu kudu helanan geus bae helanan datang ka kuburan itibar ingetkeun ka akhirat ulah kudu babacaan geus biasa kitu geus ai nyana embung-embung teh mah babacaan. Nomor katiluna wa tazidulan ngazuhudkeun pi dunya ing dalam dunia ketika orang ziarah kubur bakal embung kana dunia saeutik jang naon atuh dunia ieu lantaran jaga supaya mah geuninganan jadi siksa dunia mah halal wa hisabun wa haram wa iqabun halalna jadi hisaban haramna jadi siksaan kuayana ziarah ka kubur daya di jero-jero kubur teh jelema anu keur disiksa ku sebab dunia jelema terus urang inget-inget kadinya mulai rada embung ieu sekupi di bawah ziarah sugan we hasil sekup hasil ziarah kabeli apansa naik jadina lain zuhud kuduna mah zuhudnya orang ziarah maka apansa isukan malah tuh make sepeda kamari apansa menang meuli apansa menang sekupi menang meuli sabareuit 14 juta 12 juta cenah aju ganti ku ari mah sepeda menang meulina sabareuit 20 juta pan mahal sepeda eta paranti lilek paranti pas Sabtu teh keliling linpod eta jadi mahalan sepeda zuhud jangan naik sepeda tolol aduh Masya Allah zaman gua hari mau sekarang itu ya taye ngaziarah ka kubur teh ngazuhudkeun itu terhadap dunia jadi orang mancan bisa ziarah teh itu salah sahiji bae itibar ingat ka akhirat ngurangan resep kana dunia ngurangan resep kana dunia walihadalan kena iki itibar wa zikra fala yaliku biha magawaranana layak biha galawan ziarah ila rijal wangi ngapa pirang-pirang lanang numandak nu layak ziarah malalaki awewe mah ulah ziarah kecuali ka nabi kecuali ka para rasul kecuali ziarah ka para wali eta mah teu naon naik kitu mah ziarah ka nu biasa-biasa ulah lalaki bae nu ziarahna likuatu sabrim karena kuat sabar rijal lantaran kuat sabarna lalaki mawa kamalidinihim lan sampurna agamanya rijal wa tata'agadu bihaqil walidain lan narima kuku ya rijal dalam hak bapa biang roro lima warada pidzalika kena barang kang tumeka yama pidzalika ing dalam mangkono-mangkono ziaratul kubur ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku urang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkeun ku Gusti Allah mulai pocong lah mulai kuntilanak lah mulai genderuwo lah urang boro-boro neuleuk kos kitu kakarak aya suara doang korsek-korsek
orang nggak sorangan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sorangan dia orang sorangan, la ilaha. Koresek. Ada letik sorak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Koresek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Koresek. Sadaqallah. Norekat padngis jadi nama la khaufun alaihim walahum ya nu kakaraku korosekan doang ngesesieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud dihareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong tuh kaju muka lurang nutup deui barang urang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheung na di talian mak teh ngantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan urang teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deui ka Allah contoh urang sorangan bae ti jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud jacak setan teu perlu digoda teh mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial. Cak setan aing kagoda ku nyana. Aing mah sieun nyana henteu. Aduh gedean nyana jurigna. Setan geus teu sieun. Sok geura jam 11 bae urang wudu urang masjid sorangan. Jago datang ka teu sieun bae. Pembawaanna lain deui padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teu sieun. Datang ke jam 3 malah ngomong, ya aing keur peuting sorangan bae una naon. Pasti una naon, emang nyana jurigna. Tapi coba urang di masjid sorangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kotek bugu jandela ku angin. Kotek. Wah. Tadi nyalateun di dieu. Kunaon deuk Allah mah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuklah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi paeh nafsu ngaranna nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu Habib kok terus-terusan gua pulang ya pulangnya eta jan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya nah sukuna ka handap ka urang ka dieu naon eta caknya aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua enggak mau ditemenin sama lu tapi tetap gua mau nemenin aja pulang terjadi itu perjalanan ngaranna perjalanan mah kos kitu makaning bertorikoh makan kudu loba ka makam kudu loba ziarah peuting beurang norikoh mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah sebab naon ruhani urang supaya lunak supaya leuleus sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan urang karasa teuas urang cicing di kantor bae teuas kurang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa betul asate cicing bae di masjid lain deui kan sebab naon ieu teh geus lain deui posisina urang cicing di lapangan main bola lain deui tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui beda motivasina beda maksudna beda perasaan cicing urang di mall kos kitu bae cicing urang di mushola beda tujuan urang nage ke masjid beda-beda dekat mall manu ke masjid manu dan lain sebagainya kuari mah kuat urang mulai dia juri geus sadaekna sia mulai geus diberet jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ayo sia
nupaeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi diberek teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mandek ka Allah sia mah jurig setan mulai urang teger geset segala rupa teger nyana ge aing geus teger teuing mah ka urang ngagodana babaturana ge di kamana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nya mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisaeun coba ku aing hayang nyaho geus sia panas neukeut nya mah barang datang bener panas ya kan bebejan nya lagi perkumpulan para syaitonir rajim ieu teu bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teh teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebeja nya ka MPR MPR nya ge DPR MPR sarua bebeja gitu coba turun ti pusat langsung ke handap coba orang tonton anak buahna nonton begitu nonton tetepnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus nya ngagoda sia teh ngelai nya bener ge hebat teh sakalina datang ke Imam Syafi'i dicolok pan ke Imam Syafi'i yes curig sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya kari mulai dinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu manta kurang tesieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ka urang baik bae dek ngarayap mas tapi sia ulah ngaganggu bae ka aing moal daek nya ge nyahoeun aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim al-ma'na al-ijmali utawi kilahiki kumana kang bangsa ijmal yatahaggagu ijabu zakati narimanya apa wajib zakat fil maling dalam harta bisurutin kalawan surutu ngebul bisa bisurutin kalawan surutu habib roza alawal birang-birang syarat ay alawal utawi kang awal aya blogol malun yusoban kuyenta tumeka apa harta ing nisob aican nisob mate kudu zakat la zakat maka ora zakat iku wajib fi makana dunan nisob dalam barang kang anaya ma iku tetep ing dalam kurang iku kurang ing nisob sanilan utawi kang kaping done aya ula alaihil haul iku yen tangubengi nyata sema opo hawa ngesawol karat wa nisobun alaihutawi amalaiku nisob ala zakat kawara zakat iku wajib goblal hauling dalam sadurunge haul wada gaulul jumhur tawi kilaiki gaul iku gaul jumhur asali suaya kunal mal tawi kang kaping teluna iku yen tanah apa almal wartane mamlukan iku kang den milik lil muzaki kadue bupati zaki lil muzaki kadue ogang zakatan mil gandaman kalawan milik kang sempurna ala zakata maka ora zakat iku wajib alal insani ingat sahabi berzaq Pimali gueri ing dalam harta dengdengen ing dalam harta liane insan tu wajib zakat ngazakatan naon tu abi brozaknya net ayah mio
wala bima yamliku lan ora ing dalem barang kang ngamiliki insan ing ma zahiron dalam zahire idza ta'alaqa biha kul gurama idza kala cumantel kalawan ma pahak pirang-pirang garing mau hartananya na boga 1 miliar tapi hutangna 2 miliar itu wajib zakat bayar hutang betul lah ini sobu zahab isruna magawe ini sob mas ikurong puluh abane dinaron dinar 20 dinar ini sob mas wal fiddolan utawi nisab bidomiata dirham ini korong 100 dirham kama kororot sunatun nabawiyah kaya barang kang wis tetapkan wing apa sunah kang bangsa nabi pamana kosolan utawi barang kang kurang yaman hazan nisabil mugarrari saking ikilan nisab kang dan tetapkan atu pala zakata iku maka ora zakat iku maujud ing atase ma mazada alaihi lan utawi barang kang uya maing atase ma manu itu atau utawi barang kang uya maing alaihi atase nisab bihasabilah maka ikut kalawan ngitung-ngitung mazada wala wa aqsafihi lan ora qasikum mujud ping dalam ma atahlilul labzi wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilu kalamihi lan lutawi hasil kalami kemusannibiku anal ma'iyata satuhune sifat bareng bil ilmi kalawan ilmu tastalzimu adawang gestamameren fasanu malam yablug yadwakuhum ataslimu maka utai kalakuan wong kang orana tumaga apa pirang-pirang rasa nesimaniku pasrah wa idza lam tarawul hilala fasallim li unasin yarau bil absar tatkala ora ningali sira kabeh bulan sabit maka pasrah bae sira kadua pirang-pirang manusia kang pada ningali ya unasu ing hilal bil absar kalawan pirang-pirang paningal wabillahi taufiq ulan iku tetep kalawan Allah utawi pitulung. Jadi sanggeusna ku urang dibahas tentang ibadah horenganan aya klasifikasi aya anu datang kana ner-neran syariat ialah nusok ngajinangan mingguan doang teu pernah mondok eta ner-neran aya mantep nyana dina syariat ialah nu geus mararondok aya nun ngalengkah nyana dina syariat hayang coba-coba ngalaksanakeun syariat dengan mantep ngaranna thariqah aya anu usul aya nu teu berthariqah teh tergantung kumaha kacerdasanana aya anu ngan 1%, aya 2%, 10%, 20%, tergantung kumaha jelemana we urusan cerdas jeung henteu. Aya anu cerdas, usullah ilallah. Ialah jelema-jelema anu ku Gusti Allah dijelaskan melalui ayat suci Al-Quran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wali pokoknya asal geus usul wali
mual kanyaoan kecuali bangsana la ya'riful wali illal wali. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan dina ngaji haju datang bae. Haju datang bae. Sebab urangna diuk bae. Ngaji dongeng makan 15 tahun 20 tahun balik. Nyanana mah didinya bae. Balik berangkat norekat tuh blak usul wali. Nyanana mah didinya bae. Eta mah metode cara. Jadi tegen Jogja ge bisa. Jogja di dia di jalan mana? Lewat Bandung. Bandung terus ke Banjar, di Banjar terus Wangon, di Wangon mampir ngabaso. Di Jawa jalan. Datang ke Jogja. Jelemana di dia berangkat orang coba ke Jogja. Nya jalanna rusak, nyalapat, ban kempes, tunduh deui. Sanggeusna nya tunduhnya ban kempes, duit leungit. Waduh, jangdat. Urang ngeuker diuk di sisi jalan datang-datang anu nampiling bae pajar musuhnya. Aduh, suwe jasa suwe. Suwe jasa. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Itu perjalanan ngaranna. Da perjalanan ngaranna. Berangkatlah orang naik mobil, aduh, aki parem. Geus parem aki klakson teu jalan. Aju, ieu deui pitingna pegat, mana peting, poek lampu, ieu perjalanan. Ngendong di mana ngendongna ke hotel kudu mawa duit, ka imah batur moal ditarima, masjid dikunci. Aya musola cai anu WC-an. Ieu perjalanan ngaran. Coba eta, Masya Allah, barang datang ke Jogja nu dituju ku urang hareueuh. Tadina gandek dahar di dinya, nek minta ongkos jang balik di dinya, nyanana heueuh. Imahna dikunci. Malah amanat di kata tanggana besi aya sahabat ulah diasupkeun. Waduh. Suwe ngaran. Eta kos kitu perjalanan. Urang ngadenge perjalanan umroh ngeunaheun jasa. Naik pesawat. Naik datang ke Mekah. Waduh, terus tawaf terus, sa'i terus ke hotel dan lain sebagainya. Coba laksanakeun. Datang ke bandara lapar, numere dahar eueuh. Urang Arabna ngecek paspor urang seserian bae. Sulit jasa mobil can aya. Aduh, mana lapar, mana tunduh perjalanan ngaran. Begitu urang ditaekeun ka mobil pamimpin urangna eueuh. Puyeng. Aya nama digigireun urang hees bae. Urang can nyaho jalan nyana hees bae, nanyakeun nyana hees bae. Supir deui kudu dibere bakcis. Ngaju bakcis tadi bere diliwatkeun ku nyana lain ke Mekah ka Syria. Deres kita perang mah datang ditembakan bae ku ISIS. Aduh, ieu perjalanan ngaranna eta. Perjalanan. Aduh, dibalikeun ka Mekah can boga hotel. Ya pemimpinna eueuh, urang kudu nyewa hotel mending mun boga duit. Eueuh duitna. Dia kumaha coba, hes di handapan jembatan, diburak-balik ku askar, ruh. Ayo coba deh kumaha orang, ke Mekah orang, ke Masjidil Haram, lapar dan lain sebagainya, saha nu mimpin tawaf, saha nu mimpin perjalanan. Eta kos gitu perjalanan. Eta mencan sakumaha, iya mun urang ngalalakonkeun bo aing ieu lalakon kawin jeung Masia bau luar biasa ya. Tata dina Masia embungeun ka aing. Anakna ngadengekeun bungeun. Ajuk bisa daekeun aing melet. Masia daekeun ka abah teh dipelet ku aing ku abah.
ada mahal mayar nage di mana si soka itu perjalanan karena datang ke ayah siate ya aing capek sebenarnya perjalanan itu kos gitu perjalanan ya Allah ya Rabbi KBG dilaksanakan maka kabeh boga perjalanan ulah nelebuya hasil kos gitu ulah nyere almarhum hasil kos gitu bangun tenang amat ulah nele Gus Dur hasil perjalanan anak tanyakin ulah nele Habib Rozak huntuna ka mana ku ari eta teh lobang adahar pempe sebenarnya tuh kan perjalanan urang lamun nyaritakeun ngaji mah aju datang wae euy jadi wali bae balik bebe ja kauna di imah urang woi aing geus jadi wali cek kan tadi ngaji perjalananna insyaallah mantap klasifikasi tetep bae tuh kueri masantren geus masantren pinuh ku ilmu syariat dek ngalaksanakeun ilmu syariat melalui jalur khusus nu tadina salat biasa bae ku ari mah hayang salat nu bener-bener salat Kangjeng nyarita sallu kama raaitumuni usolli urang mangan ngabahas teh gerak-gerik Kangjeng Rasul be tingali salat kaula tuturkeun gerak nangtungna kieu rukunna kieu sujudna kieu itidalna kieu nempi ka dinya kunaon atuh teu dibahas jerona khusus maka perjalanan khusus Kangjeng Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat 2 rakaat fasolli di mana aya urusan akhirat sholli fasolli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah bibisikan jeung Gusti Allah karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah urang boga kabingung salat masyaallah munajat jeung kuntilanak aya begitu Allahu akbar kabayang waduh lalakon kuntilanak urang ku sabab naon can dibersihan iyalah perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti 3 hiji mujahadah nomor kadua riyadhah katilu datanglah musyahadah moal datang ke musyahadah lamun teu mujahadah moal bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu kunaon si ai dahar hayang nu ngeunah bae nafsu ajar geura kunaon si urang hayang hees bae boro-boro ti peuting keur ngaji ge hayang hees bae tembak geura perangan geura tembak tah mujahadah merangan nafsu ngajar nafsu ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak pan eta teh ngan ngomong doang coba lakukeun ku urang hiji ulah dahar di mana can lapar ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah ngaranna peuting urang tunduh bae perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup be urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol atuh moal datang ka Gusti Allah urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaranna perjalanan ngaranna hirup ku ari mah teu ancul-anculan neangan dunia urang qanaahkeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud urang qanaahkeun hirup saaya-aya naon wae aya we heula urang gunakeun ge jang kakuatan ibadah ujung-ujungna bakal jadi zuhud moal zuhud lamun teu diqonaahan heula ku urang riyadhah ngaranna mulai perjalanan bisa sabulan jago ulah wali-walian
Ieu mah asal nyekel tasbih, budaya tasbih, make udang-udang be. Toriqo. Giliran meminta duit ke murid Toriqo. Aya berang dari SMS Toriqo. Iku mah aya Toriqo jadi nyasar kieu. Bebenangan lain Allah jarang da. Ieu tah. Teu puguh nu nuduhkeunana. Malah macak guruna mesti aya mah rangda nu hiji deuk jang mama atuh. Iya mama blon nih mama. Geus mah murid ngaco mama ngaco deui. Ngaco kabeh. Teu sok geura perjalananana syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung teh mah dilugotan. Encan asup kana jantung. Ketika orang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mangalugotan. Alhamdulillahirabbil alamin utawi sakabeh puji ku tengtu ka alam kabeh pangeran Kang Maha kabeh Ar-Rahmanir-Rahim Kang Maha Rahman tur Kang Maha Rahim Maliki Yaumiddin Kang mangeran dalam dunia kiamat iya kana budu ing iya tuan nak budu ibadah ingsun sadaya wa iya kana stain lan ing iya tuan jaluk pengawas teu ngalugotan santri ge bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum ditukar je teu ngalugot nu kos itu ayeuna nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah teu sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna ayalah pitulung Allah geus lain urang tah teu aku tah melalui pitulung Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat bama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarat carita sungut encan make hate berangkatlah ke Allah Allahu Akbar ngeunah ketika deuleu Allah nak kahijab naon nu ngahijab mata deuleuanana tadi deuk ngaji neuleu bujur gede ngagitek-gitek make baju namanya ketat jasa dihareup apemna beubeulah ka deuleu atuh beuki jero bae atuh Allahu Akbar teh aya sungut mah Allah nu Maha Agung kunaon mata hate neuleu ka beubeulah nu tadi anu teu beres mata horeng jadi hijab ketika deuleuan nu sejen mata ieu ku urang kudu diriadhoha mujahadah ngadenge suara-suara kerbeting mantes muludan ceramahna ustazah boku urang dideuleu make maca syiiran-syiiran suarana bagus gitekna luar biasa muludan ti ditu nama tapi pan kadenge suarana jeung gitekna urang begitu salat subuh Allahu Akbar Allah nu Maha Agung cak sungut tapi hate kararasakeun deuleu gitek na jeung suara ustazah nu keur peuting muludan apa naon sih eta tuh kan oh hijab berarti teh geus ruhani teh bisa neuleu ka Gusti Allah teh hijab mata hijab ceuli hijab irung hijab sungut hijab sababaraha dimensi hijabna teu karasa torikoh tandang jangan bersihan eta sok dira bersihan ku cara bertorikoh etalah ngabersihan batin mulai setik engke dibere ku Gusti Allah rarasaan lain deui kok rarasaan lain deui kunaon beda ya ing rarasaan
beda kumaha ambean rada aya bau menyan ya lain deh ya aing barang norekat bau menyan ya orenganan tadi keur beurang aya nu pae aya pocong urang lamun nyaritakeun di meja mah bari ngaji kieu aju urang biasa bae laksanakeun mulai ngalaksanakeun urang deka Allah aing loba manusia ngaganggu uzlah aing leletikan di kamar sorangan boga kamar khusus ketika teu boga kamar urang aing memaning di masjid sorangan atawa di musola sorangan bae atawa di luhur para sorangan bae cak Muhammadiyah nanaonan emang Allah aya di luhur para tuh kan teu ngarti kan nya mah teu ngarti deka Allah salat emang Allah di luhur para deka Allah salat emang Allah di gunung Allah mah di mana-mana aya cekel ke orang sungutna soekeun sia aing mah uzlah teh deka Allah lantaran loba gangguan menghindar tina gangguan dek deka Allah fokus jadi imam aya anak jeung pamajikan kadang-kadang urang salatnya napan ngalendotan urang tungtungna mah pan ajuna mah lain tahajud asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung ieu pan nu handap nu ngacung ieu pan bahaya ai bahayana mah teu naon atuh anakan dewe engke ka dituna ajuna mah lain tasbih nu diguling-guling tuh sia maju seri bae tasbih eta nu hiji nu dua wow tama tasbih otomatis aduh dek usul kumaha lain usul ilallah atau usul eta mulai wari orang menyendiri hirup teh menyendiri tengah aja boga maksud ka Allah kan aya jelema menyendiri sieun ka hansip aya jelema menyendiri sieun ka anu sok nagihan kreditan teh naon garang-garana naon gara tuh sia asti sieun sia ka eta kan nu matak sia nyebut ge aing nyaho sebenarnya mah sia sieun ka kolektor ugu di hate sia ge sieun nyahoan besi aya aduh Batak datang nah menyendiri sieun ka hansip menyendiri sieun ka polisi menyendiri sieun ka kolektor menyendiri besi aya nu kolot menyendiri macem-macem siapa babaturan eta kan motif urang kos gitu iya mah menyendiri ke Allah oh jadi aya nu menyendiri motifnya beda-beda ieu mendek ke Allah embung kaganggu disederhanakeun ku urang ku ari urusan makhluk dunia diajar nafsuna ku urang setik asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae urang keyang hayang ngaji nahu bisa bae maca urang keyang hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadal hal keyang urang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapi kekeyangan urang keyang hayang belajar politik atuh engke jadi PAC bae mah bisa ayo gerage urang keyang ieu teh jadi PNS sekali gagal dua kali gagal tilu kali mah bisa bae sok gerage kakeyangan urang keyang hayang ka Allah didelekeun ieu ku Allah datang ka mana sia mujahadana datang ka mana sia riyadhana ternyata urang bebeneran dibere ku Allah ner urang mah diukene ku ari datang ka ner perjalanan nama datangkan ner gitu emang kumaha ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku urang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkeun ku Gusti Allah mulai pocong lah mulai kuntilanak lah mulai genderuwo lah urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek urang geus sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek rada leutik suara la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek la ilaha illallah la ilaha illallah
koresek sadaqallah norekat padgeus jadi nama la khaufun alaihim walahum ya zanu kakaraku korosekan doang ngesesieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud dihareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong truk haju muka lurah nutup deui barang orang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheungna di talian make kantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deuk ka Allah contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud jacak setan teu perlu digoda tah mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial cak setan aing kagoda ku nyana aing mah sieun nyana banteu aduh gedean nyana jurigna setan geus teu sieun cok geura jam 11 bae urang wudu urang masjid sorangan jago datang ka teu sieun bae ge pembawaanna lain deui padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teu sieun datang ka jam 3 malah ngomong ya aing keur peuting sorangan bae una naon pasti una naon emang nyana jurigna tapi coba urang di masjid sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah kotek bugu jandela ku angin kotek wah tadi nyalateun di dieu kunaon deuk Allah mah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuklah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi paeh nafsu ngaranna nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu Habib kok terus-terusan gua pulang ya pulangnya eta jangan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya nah sukuna ka handap ka urang ka dieu hi naon eta caknya aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua nggak mau ditemenin sama lu tapi tetap gua mau nemenin aja pulang terjadi itu perjalanan ngaranna perjalanan mah kos kitu makaning bertoriko makan kudu loba ka makam kudu loba ziarah beuting beurang noriko mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah sebab naon ruhani urang supaya lunak supaya leles sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan urang karasa teuas urang cicing di kantor bae teuas urang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa bae teuas teh cicing bae di masjid lain deui kan sebab naon ieu teh geus lain deui posisina urang cicing di lapangan main bola lain deui tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui beda motivasina beda maksudna boda perasaan cicing urang di mall kos kitu bae cicing urang di mushola beda tujuan urang ge ka masjid beda-beda deuk ka mall manu ka masjid manu dan lain sebagainya kuari mah kuat urang mulai dia juri ge sadaekna sia mulai geus dibere tah jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ayo sia eueuh nu paeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi dibere teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mah deuk ka Allah
siapa jurig setan mulai orang teger geset segala rupa teger nyana ge ai geus teger teuing maka urang ngagodana babaturan ge di kamana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nya mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisaeun coba ku aing aingnya oge sia panas neukep jana mah barang datang bener panas ya kan bebejan nya lagi perkumpulan para syaitonir rajim ieu teu bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teh teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebeja nya ka MPR MPR nya ge DPR MPR sarua bebeja coba aing coba turun ti pusat langsung ke handap coba orang tonton anak buahna nonton begitu nonton tetepnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus nyana ngagoda siadat ngelai nyana bener oge hebat ya geus sakalina datang ka Imam Syafi'i dicolok pan ku Imam Syafi'i yes curig sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya kari mulai dirinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu mantak urang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ka orang baik-baik dek ngarayap mas tapi saya ulah ngaganggu bae ka aing moal daek nya ge nyahoeun aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh jalan mana orai gede baheula aya keur Jumaah ya mah keur Jumaah aya orai ka almarhum Abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabelit di dieu ka almarhum nya molotot bae kieu tapi eueuh sorangan geus Jumaah bebeja ka kula neuleuh orai cenah di Abah di mana di anu geus leuleuh orai geus diwujudkeun orai nafsu terus indit nah engke kan ngawujud ka urang orai set ima orai jajaden wa ima orai nyan nah iya orai kajajaden onam begitu orai nyan set orai nyan ge moal daeke kajian kumaha ge orai teh datang ka urang ayo sia makhluk aing ngamal sesama makhluk Allah jangan saling mendahului nah sama dengan sesama bis kota geus orai ge kadang bisa ngomong urang jeung orai muka lama lamun urang geus luhur tapi aya jelema itu naon ngaranna ziarah di Baghdad nu kukula didongengkeun bareng-bareng dazarah ka wali itu ngaranna Wali Abdul Razak lain wali ieu tong kebenaran akur sok ajun neuleuh bae wah akur barang salat maghrib babacaanana teu pase Fatihahna cangcaya lah berarti bohong lain wali mah ye ja babacaana ge salah wali mah telok anu salah babacaana baliknya na ba'da isya begitu balik di Sungai Efrat Tigris Baghdad nah aya mau salah wah nyala lulumpatan ngubat balik deui ka ditu ka balik non mau masyaallah di mana tuh di tugas di sisi Sungai Tigris dek balik bae ku ari atar ngendong dek balik ayo jeung gula ayo mana mau tuh sampeurkeun ku nyana aing geus sabaraha kali mapatahan sia ulah sok ngaganggu ka tamu-tamu aing ngadenge muhun awas ya sekali-sekali deui ngaganggu ka tamu aing awas ya ku aing beliau muhun mangga sok berat henteu kula deuk balik deui we jeung naga ditu
cenah teu balik kula teu ngaji cek cenah pan cenah cak sia moal ngaji rek balik teu kula ngaji bae ieu bisa tunduk kieu maung kunaon gara-gara na waladolin Aisyah mengurusan waladolin dodna supaya gede cak ahli kiroat doang teu diurusan makna waladolin aing mah dod teu pati diurusan ngan hate diurusan ku ayana ngurusan hate maka maung sieun ka aing Aisyah mah ngurusana kiroat doang maung wanieun ka sia keur balik ka ditu henteu kula deuk mondok bae jaknya di dieu mau bekal henteu tuh kan maung dicarekan geus sabaraha kali aing tuh aya Haji Pudali mah lain-lain gitu geus sabaraha kali aing nitip mun aya pejabat datangkeun nu sugih datangkeun komo Haji Pendi mah beuh aya tamu-tamu bangsa nu keren geugerakeun bangsa nu susah inditkeun aing geus sabaraha kali ka sia centeng bolon sia teu mah kos kitu teu mah ka tamu aya itu mah wali tuh maung aing geus sabaraha kali besi aya tamu aing ulah diganggu kageteun nya abdi mah deuk ngaji bae kajian kumaha ge ngurusan batin ketika batin geus ka Allah la khaufun alaihim walahum yazanun orai maung singa atuh buyut Mansur ge pan maung teu taat ka buyut Mansur singa da sia ku aing saya geus ditulungan maung di Sumatera di Lampung lamun aya anak incu aing anu nyahoeun ka aing hadiah ka aing diganggu ku sia awas ya ku aing ya mangga cak maung teh moal abdi mah mantap urang ka Lampung ya aya maung langsung we geus urang boyot Mansur maung indit moal daekeun dijamin ku kumaha ge ya abdi ye incuna moal sekali deui Mansur cak maung Mansur mana sih? Mansur S. Dileg-leg. Itu sih Mansur buyut siapa teu make buyut. Endal Mansur S atuh teh mah Salome ka dituna. Waduh, satu lubang rame-rame teu beres teh mah kos kitu. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat kening sun saking Abi Hurairah muga nilar bendu sallallahu anhu saking Abi Hurairah. Anan Nabi yang sabuhune kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Najasyi fi yawm alladhi mata fihi iku anangani ayah kangjeng Nabi Raja Najasyi dalam dina kang mati ya Najasyi ing dalam ladzi atawayaw wa kharaja bihi milal musalla lan metu ya kangjeng Nabi serta nas maring musalla fasabbihi magaden bariskeun apa bihim kalawan nas wa kabbara alaihi arba'an lan takbir ya kangjeng Nabi ngatase an-Najasyi arba'an ing babat muttafaqun alaih dari hadis iku muttafaq alaih. Ketika sahabat dikejar-kejar di Madinah maka sahabat hijrah ke Habsyah dipimpin ku seorang raja Najasyi, seorang raja anu tadina Yahudi anu tadina Kristen. Nunggu kedatangan Nabi akhir zaman ketika anu hijrah tercengangnya ternyata Nabi akhir zaman geus datang dikumpulkan seluruh punggawa-punggawana nyaritakeun kedatangan Nabi akhir zaman nyana asup Islam para punggawa menteri dan lain sebagainya setuju kemasukan Islam Raja Najasyi. Tapi dengan kepiawaian Raja Najasyi berdakwah
untuk umatna, untuk bangsa jeung negara. Alhamdulillah kabeh hampir 90% saat eta pembesar masuk Islam. Anu masuk Islam menyingkir menghindar kajen sekaja Najasyi. Luar biasa. Dilindungi, akhirnya dilindungilah manusia-manusia terutama muhajirin di Mekah hijrah ke negeri Habsyah. Ialah Raja Najasyi satu contoh seorang pembesar anu masuk Islam ketika datang dakwah. Ai di orang mati balik barang jadi pembesar anu geus Islam ge jadi semi. Datarina Islam tapi barang jadi lurah semi, barang jadi bupati semi, barang jadi gubernur jadi semi mawon. Jadi presiden gitu gini baheula mah ti kafir asup Islam pohara luar biasa. Patuh mantap ketika berita wafat Raja Najasyi ka Kangjeng Nabi sumping, maka Kangjeng Nabi merasa kehilangan bela sungkawa. Kangjeng Nabi langsung keluar bersama para sahabat ngajajar langsung salat gaib. Ialah aya salat gaib. Ke salat gaib teh kudu mayitna dihareup di mana bae salat gaib mah. Besi kieu urang nyalaten gaib, mayitna di mana? Mayitna di ditu cenah di Jakarta. Tuh meunang urangna di dieu mayitna di Jakarta. Nu kangen atuh. Mun kitu mayitna di Picung. Itu tah kaditu Kendal. Gaib ge kita gaib di mana bae maitna kala di kidul wetan kulon gatunana sholli ala maitil gaib Habib Razak Allah. Ikan cerita gaib Habib nanti gaib di mana lain Razak nu iya nu gaib atau nu bakal gaib. Gitulah. Ialah sebab urut hadis aya salat gaib diceritakeun gitu ku babasa babara ulama dina kitab fikih. Al-manal ijmali utawi gilaigi kumana gang bangsa ijmal makanal hadis awal samangsana apa hadis kang awal iku zuhuruhu utawi zuhiri hadis kang awal. Iguana huani nayi juga saking sasambat mutlakun hari mutlak ardafahu maka nganut buri ing hadis zabal musannif ugi musannif di hadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah takhsusan lahu darah nang duakeun lahu gadwe hadis wabayani anana ya idza kana an merdalakeun zaduhunna ya ikut dadgalana ya ikut limujarradil ilam alulu tutut gadwe malulu ngawaruhakeun bilania galawan orana zazambat wala mubakhara lan ora kumagugan alaisa minal maniyanu magawarana ya ikut saking kang dan segala pohon saking kang pemberitahuan berita duka nayu waganan nahi menabiyu lana nazabah kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiku tetap mengatasi kangjeng Nabi utai keselamatan ikabiru ikut takbir ya kangjeng Nabi bisolatil janazah yang dalam salat janazah sinan ala ahli badarin itu sidaning nana mengatasi ahli badar wa khamsan dan ing lima ala zairi sahabat ingat tazakakan sahabat arba'an ala gairihim lan babat ingat tasalian sahabat kali badar wa kangjeng Nabi kena takbirna khusus sama takhsisun khusus ka kangjeng Nabi untuk ahli badar mantak orang gitu salawat badar da para salatullah salamullah ala toha rasulillah Ladullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri sing lain ahli haji badri ahli badar sing aya ngaran badri dek naik jadi bupati lain deui teh mah
ahlil badri ngatas ahli badar saya ahli badar urang hafal sholawat badar cenah bakal diraksa ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah di akhirat bagalna dibere syafaat masyaallah sholawat badar tah urang mah aya maca sholawat lamun dek ngumpulkeun dana ai geus mandek sosorangan teh ya Allah istimewa tentunya sholawat badar mah dunia mencatat ketika Gus Dur jadi presiden di MPR dibacakan sholawat badar kaget orang Amerika orang Inggris orang Belanda memantau aneh ongkoh demokrasi tapi dibacaan sholawat badar cek Amerika nelpon ke Inggris kita ancam gak usah lama-lama ya sebab ini dibacakan sholat badar berarti kan pohara itu itu tekebal Gus Dur gitu 1 tahun aja jadi presiden 1 tahun lebih saya itu 5 tahun iya lantaran Gus Dur nambungan iya satu sejarah dunia mencatat heboh di Amerika heboh di Inggris heboh di Belanda orang mah kurang nyaho karena urusan kos gitu mengikuti ternyaho dampak politiknya ketika dibacakan sholawat badar Amerika tercengang wah iya lain sembarangan berarti ada apa-apanya di dalamnya mantap kuku mah ge tetep bae dilengser gitu aing ieu mah SBY mantap maca sholawat badar terus bae jadi presiden antara nu sholawatan ya nama zikir ge dibayar bae tuh mah kieu bayaran tuh sekupi daman tuh ahli badar gedap saya sahabat 5 yang salian teta kuari orang opat tatamatan najasi malamati sabaraja najasi bagabaro ya takbir ya Kangjeng Nabi alaihi ngatasé najasi arbaning bapat pasabada ala zalika lan tetap ya takbir ngatasé manggono ngatasé manggono arbaan hatta tawafahullah malah ngawafatkeun ing Kangjeng Nabi sallallahu Wajana Rasulullah nazaba Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu iku ngadamen ya Kangjeng Rasul takbir adadil musallin ngagahaken bilangan wong kang salat kabeh subuh lan pirang-pirang barisan liyazdada lizibar pun yang tahu wa lizibaru nyubri doa lil mayyiti wa doa lahu kada mayit lan ngadua kada mayit Resepen pisan Kangjeng Nabi mah nyolateun nu maot lobaan jajaranana loba supaya loba istighfar ngadoakeun ka mayit berarti pengaruh lamun teu pengaruh moal dititah ku Kangjeng Nabi makin loba makin enteng ka mayit makin loba makin enteng mentek kamari keur waktu gitu bapana atut maot nu datang model eta model Haji Hasan Sohib sakitu gagahna jeung sugihna rembung nu tahlil nyalaten zaetik sakitu dibare duit gede aja budali menang teh nah tetanya terus sadugna tiluna dibalayar santri-santri jeung kiai-kiai dibayar 300 sampai 500 ribu nu sajuta hayang lobaan atut teh terus datang ke 7 dibayar aneh sakitu dibayar ge tetep bae henteu rame eta teh hiji tanda bahwa mayit aya nanaonan di jerona sebab henteu kasedot jelema teh teu kana mahnid dan datang teh rek neangan duit bae datang ka ditu aya nu teu maca kulhugul wajan asal dibere amplop beres geus eta teh model nya aya jelema katarik begitu ngadenge maot teu kuat hayang kapanggih hayang nyalateun hayang memberikan doa ngalir doa aya Kangjeng Nabi resepen lobaan bilang na salat ayo kudu lobaan jeung jajaran-jajaranna rapikeun minimal 3 jajar kaditu nama sabara jajar bae nu dimaksud supaya tambah-tambah istighfar ka mayit ngadoakeun ka mayit tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
lawal dari huwa kang awal yushiru ilal wujudil awal al-azali kunudukeun ya wa lawal maring wujud kang awal kang bangsa azali qabla tajalli dalam sadurunge tajalli wasani lan lutai huwa kang kaping doi alihi kunudukeun maring tingkahe wujud bada tajalli dalam zauzane tajalli salisu ila alihi bada doi hada tajalli huwa kang kaping telu kunudukeun ya zalis maring tingkahe wujud ing dalam zauzane kalipeda ikilah tajalli wa idhari tajalli akhar lan ngalahirkeun tajalli kang awaneh yadumu wujuduhu wa zuhuruhu kang langgang obohanane ya tajalli lan lahir tajalli wa wal mu'abbaru anu bil akhar lan udawi yadumu wujudu wa zuhuru iku kang den ibaratkeun apa anu saking kang kalawan kang mawaneh kalawan akhir. Jadi di luhur yang mengajelaskan di luhur cek tadi bahwa lamun urang geus maripat ka Gusti Allah neuleuh naon bae bakal Allah tajidullah ta'ala kabanggih geura ku anjeun Allah fi kulli syai' dina sakabeh perkara wa inda kulli syai' dina naon bae wa ma kulli syai' bareng jeung naon bae qabla kulli syai' memeh naon bae ba'da kulli syai' sabada naon bae wa fawqa kulli syai' saluhur naon bae wa tahta kulli syai' jeung sahandapeun naon bae qariban min kulli syai' jauh tina segala naon bae ke Allah aya muhitan bi kulli syai' jeung ngawengku ngogop ngalakop kana sakabeh perkara nu dimorod tah ieu keur caritakeun murad terakhir cek tadi wa muhaqil kul biwasfihil awal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa kana Allahu ala syai'in maha piceun geura sakabehna hapus geura sakabeh ku sifat Allah al awal ku sifat Allah al akhir ku sifat Allah al zahir ku sifat Allah al batin. Sebab Allah teh wa huwa tah ieu deuk ngajelaskeun wa huwa wujud Allah nanaon ma'ahu serta Allah wa lana alama alaih Allah teh kuari netepan kana sakumaha kadeuleuna ku urang kuari nu aya di mata urang kana nu wujud adalah Allah. Jadi lamun orang nyaritakeun tentang Allah berarti moal kaluar tina tilu hiji zat, kadua sifat, katilu asma. Numandak lamun urang dek norekat di samping urang nganyahokeun tauhid wujud kidamba qomo khalaqah lil hawadis sampai selesai nu 20 wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz hiji. Kaita teh urang kudu nganyahokeun asma Allah. Sageus nganyahokeun asma Allah, nganyahokeun sifat-sifat Allah. Sageus nganyaho asma jeung sifat Allah bakal kapanggih zat Allah. Hiji. Sifat Allah hiji. Asma Allah hiji. Zat Allah hiji. Tina hiji berarti tilu teteh geus di dieu ge tilu pembahasanana zat asma sifat nu bantak wa muhqil kul biwasfihil awal wal akhir wal zahir wal batin tilu bakalna wa huwa tilu tadi ka bahas huwa lain bahasan urang lain bahasan orang mal ka arti dibulak-biluk
Moal arti sebab ieu mah nu kudu mikiran tentang keagungan Allah. Nu mikiran tentang kekuasaan Allah. Nu mikiran tafakurna per detik ka Allah. Lamun aya pemikiran hayang sekupi moal beres. Mun hayang Avanza moal beres. Mun hayang Innova moal beres. Komo zawiji zaujatan jamilah moal beres semangat moal beres. Moal beres. Ieu mah kudu dinolkeun wa muhqil kul. Apus gara kabeh. Di jero hate urang ulah aya dunia. Di jero hate urang ulah aya makhluk. Di jero hate urang ulah aya nafsu. Di jero hate urang ulah aya setan. Kakara kapangi huwa. Kudu ti mana heula atuh berangkatna kiai kudu berangkat ti mondok heula. Nu teu mondok mah geus black sweet tuh. Moal bisa dipaksakeun ge moal jadi wali moal cek aing moal. Lajenna sombong amat kiai delekeun ka sombongan aing datang ka ngusruk sia moal jadi wali moal. Ilmuna di mana? Paling takabur. Sombong asa ku zikir teh jadi wali. Moal beres. Emang kumaha gitu jadi wali. Pokona nomor hiji nu moal jadi wali nu teu mondok. Moal we gajen kumaha. Dipaksakeun ge datang ka bunda sarangna moal. Ilmuna eueuh, ilmu ibadahna eueuh. Aduh, cenah kumaha mun ngamimitian gua atuh bisa ngamimitian gua maksud mondok teh ngaji. Nu teu ngaji moal bisa ilmu salapi. Ilmu modern moal bisa. Mikung sia kajian kumaha. Mikung. Mantap dokter Andes moal jadi wali. Mun ngandalkeun ilmu nu eta. Insinyur moal jadi wali mun ngandalkeun ilmu nu eta. Doktor ngandalkeun ilmu nu eta moal jadi wali. Moal tetep kudu balik ka ilmu salaf. Balik ka bale rombeng bae biasa. Kudu balik ka dinya bae. Teu saha. Moal bisa wajan kumaha. Saon sababna? Sebab titah ulah resep ka dunia sedengkeun ieu sakola ahli ekonomi. Sedengkeun ieu sakola teh jurusan politik. Sedengkeun wali mah kudu ngajauhan tina ilmu politik. Tidak ngajauhan kudu ngajauhan ilmu ekonomi sebab di jerona teh urusan manusia jeung dunia. Out. Salila dicekelan ilmu itu moal jadi wali datang ke modar. Wani sumpah aing mah. Moal kajen kumaha ge. Atuh kumaha cenah nagara, encan geus aing ngomong. Tampiling jago aing. Encan geus aing ngomong. Ja lu palinter nu kudu jadi raja mah. Tiba heula loba raja wali atuh loba. Wali sanga ajar di raja. Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja sultan. Sasari Hidayatullah lain jelema leutik jadi raja. Belah dieuna Gus Dur jelema pinter jadi raja. Wali keur carita wali atau solihin mah aya tanda-tanda kesolihinan. Jelema pinter. Sakola teu lulus nya mangan sakola. Tapi jadi. Tah, lain sakolana ngeuweuhkeun dina benak hati. Lamun urang carita ngeuweuhkeun berarti carita nganggap. Carita nganggap teh dibalikeun ka diri urang. Tama anggapan mah kumaha diri urang. Aya jelema nganggap kana ieu paku mulya lantaran ieu paku teh bisa pake nulungan anu nganggap ka paku mulya ngahalangan ka Allah. Nganggap ka cincin ieu bagus mulya sehingga dipake opat pakai cincin ge. Geledek. Untuk tahajud lain wiridan ngusapan cincin. Nganggap bahwa cincin teh hebat. Allah kehalangan ku cincin benda. Nganggap. Ate orang nganggap. Nganggap ieu urang ka motor Scoopy. Bahwa ieu motor teh paedahna gede jasa. Anggapan urang ngahalangan ka Allah. Nganggap mobil, nganggap tanah, nganggap jabatan.
nganggap dunia, nganggap mantak deuleu Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam rek dibalangkeun ka seuneu, Jibril turun. Hei Ibrahim, apakah anjeun eueuh kabutuh? Andai kata anjeun aya kabutuh, cepet geura laporkeun ka kula. Kula bakal laporan ka Gusti Allah. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim? Amma anta mapala. Itu jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim. Amma anta mapala. Sakitu butuh teh ai ka anjeun teh butuh setiga-tiga acan. Atuh butuhna kaza? Wa ma ilaih. Naam, anapun ka Gusti Allah mah butuh. Atuh kukula bae itu dilaporkeun ka Gusti Allah. Atuh Gusti Allah mah teu kudu laporan ku anjeun je aing memeh dijieun ge ku Gusti Allah geus aya catetanana. Neuk naon mah kudu dilapor-laporkeun. Enek Jibril ka ditu. Ambo. Jibril kita ini teh takut gitu. Amma ilaika. Alah, kanjeun mah teu butuh setik-tik acan. Urang mah aya hansip bae geus mun tayang ka hansip. Ka hansip bae geus mun tayang jasa geus poho ka Allah. Nganggap tak Kangjeng Nabi Ibrahim nganggap ke seluruh makhluk eueunan hiji Allah. Urang ngan bisa dongeng doang. Ngan bisa dongeng doang. Tapi sekuping nolol mah waduh mantep. Geus teu bisa kajeun kumaha gitu. Lah dibere 300.000 sapeuting hayu bae. Tahlil diatut dibere 1 juta bakomo teman tuh. Ngomong lagi anugerah hadza min fadli rabbi. Goblok baru. Eta pan bahasa tah. Kahalangan nganggap dunia teh aya faedah, dunia teh aya manfaat. Isi mah lain ngaji kelas pedagang ieu mah. Lain ngaji kelas pesantren modern, lain ngaji pejabat. Ieu mah lain ngaji jelema, ieu mah ngaji jelema nu teu boga pagawean ieu mah. Nu gede hutang eta teu naon ngaji. Eta dongeng na ngaji ieu mah eta dongeng na. Sebab ieu mah dek nyaritakeun hakikat. Urang dititahna bersyariat hakikat ban teu dititah. Hanya jelema-jelema tertentu neuk menuju hakikat teh aya jalan suluk ngaranna melalui thariqah. Ieu dek nyaritakeun huwa moal kapanggih huwa nu awal lamun teu ganyahokeun huwa nu kadua. Moal kapanggih huwa nu kadua mun teu nganyahokeun huwa nu katilu. Sebab huwa nu awal tadi dijelaskeun di dieu al-awaluda huwa nu awal ma yusiru ilal wujudil awal al-azali qabla tajalli Allah. Isarah kana wujudna anu maha awal nu bangsa azali memeh tajalli. Memeh aya langit, memeh aya bumi, memeh aya naon-naon surga, memeh aya dunia jeung akhirat. Gusti Allah nu ngelan nyalira taya zat Gusti Allah ayana nu memeh aya sagala rupa dunia akhirat. Ieu adalah wujud awal al-azali qabla tajalli. Huwa etalah anu huwa nu pertama awal Allah. Coba hapus kuari ku urang seluruh materi, seluruh makhluk dunia jeung akhirat leungitkeun di benak hati urang lantaran tadi lagi nu aya mah huwa nu awal nu memeh tajalli ka sagala rupa. Urang mah ayana lalagaan ingetkeun pikiran urang kana nu eta moal bisa encan bisa. Kuari huwa nu kadua nek menuju huwa nu awal. Huwa nu kadua teh isyara ila hali ibadat tajalli. Kana tingkah wujud Allah sabadat tajalli. Cak Allah kuntu kanzan. Aya kaula ieu simpenan. Kemudian kaula berharap an urafa hayang dikenal ku makhluk. Pakolaktu maka ngadamelah kaula langit jeung eusina. Di dalam melah kukula bumi jeung eusina. Malaikat geus aya nangieun kaula. Kula hayang dikenal ku malaikat. Wahai malaikat, ieu langit nangieun saha? Nangieun Gusti. Ai maneh nangieun saha? Nangieun Gusti.
sesuai jeung harapan aing. Aing nyeun bumi, nyeun makhluk, ayalah Habib Rozak. Jak Gusti Allah. Sia geus boga anak wari. Boga nu sabaraha teu kahitung. Tingongora kawin bae. Anu ngaku anu henteu anak. Bib cek Allah nangieun Gusti. Eta lah akur jeung aing. Bareng nanya ke Ameng. Meng, lu ada dulunya apa? Ya dulunya kan saya mah turunan dari kera, monyet. Ya. Iya. Berarti manusia turunan ti monyet. Ya asal nama ya berarti haji monyet kajen kuku mah ge. Asal-asalna tah si Ameng mah nyaritakeun kos kitu. Ya Tuhan itu memang ada. Cuman dia mah tuh adanya kan susah. Udah aja diwujudkan di apa di Brahmana. Waduh, itu Tuhan kita Brahmana. Salah. Aya nu geus boga pangeran teu nyahoeun tah huwa nu kadua kuring barat an orofa hayang dikanyahokeun ngadamelah manusia sanggeus ngadamel manusia teu dibere nafsu sanggeus dibere nafsu terus dibere otak ilmu dibere pemahaman dibere kalbu Numandak inna khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dibere dedelean, dibere dedengan. Sokera tapakuran ta makhluk Allah jangka aing. Aing tajalli di dinya. Perjalanan tajalli supaya kaharti jeung karasa ieulah kudu megatkeun heula kahirupan. Kudu megatkeun heula karamean. Sakumaha si Abdul Qadir begitu Tuhan si Abdul Qadir rek ngadahar roti aya surat ti luhur langit cek surat teh innama khalaqtu angin basina kaula ngadamel ka anjeun teh lain jang ngadahar roti jang kenal ka aing teh ieu nyieun anjeun wahai Abdul Qadir jang supaya lain ngeunahan barang dahar tapi supaya kenal ka aing. Innaman nafsu angin basina nafsu mah jang jelema-jelema anu handap pemikiranana, nu handap darajatna, anu handap pangkatna, jang jelema nu luhur mah nafsu teh kudu dikendalikeun. Eta roti nu geus aya di leungeun, roti diragakeun. Urang mah sekupi. Nafsu diragakeun. Sapi ngomong, anjeun mah lain yang sesenangan di dunia. Hewan ngomong ka Tuhan Abdul Qadir, anjeun mah lain jang kikituan. Anjeun mah jang hiji bae, jang penerang dunia. Jang deket jeung Gusti Allah anjeun mah. Teu dahar teu nginum si Abdul Qadir setiap deuk dahareun ngomong. Lain kudu dipake sesenangan jak dahareun. Cai ngomong. Sekitarna ngomong kabeh. Ketika sholat tak iya nu diparentah teh. Ketika zikir tak iya nu diparentah teh. Terngiang-ngiang di benak hati Syekh Abdul Qadir teh. Cek dina benakna innaun gitu ngaranna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta bae nu terngiang-ngiang teh di hatina teh. Mentak teureun-eureun. Mulai Syekh Abdul Qadir teh sanggeusna boga guru kuari ingat segala rupa teh kabeh ge digerakkeun ku Gusti Allah. Diri heura sorangan. Diri gerak nang Allah. Diri cicing nang Allah. Kicep nang Allah. Beureum nang Allah. Suara kadenge nang Allah. Napas kaluhur napas nang Allah. Nu mantak teu eureun-eureun Allahu Allah. Teu bisa dipaksakeun kos kitu teh kudu melalui perjalanan. Urang lamun kuari dipaksakeun zikir khofi edan. Bakal edan. Allah. Menang saminggu bae dengan pancingnya na mancing di hareupeun imam. Menang sendalnya na bakal. Bebeja ye gabus ka pamajikanna. Ieu. Ka haji barang haji ka Cilongoki. Lain deui. Menang bae 2 minggu teu pake calana sataranya. Gubal gabel pan ka haji di kieu. Wah, bareng ngaji ka Cilongok jadi kieu gara-gara ada zikir da teu puguh guru.
Sebentar ngaji kieu teu meunang serius bab encan di beat. Eta teh tapakur bae heula, tapakur kabeh. Diri sorangan heula, diri sorangan we. Lempang, oh ieu teh nang Allah, diuk oh ieu teh nang Allah. Mantep moal bisa babarengan jeung jelema. Ayalah jalanna uzlah. Uzlah teh lain memang ngahaja uzlah. Ieu teh boga pagawean, endek hayang tafakur zikir ka Gusti Allah, dek muraqabah. Eta teh kahalangan ku babarengan mah jeung manusia. Berangkat uzlah encan aya tah baheula metode uzlah teh encan. Pannyana nu ngarangna ge. Nu ngarang kudu uzlah nyana, nu ngarang kudu uzlah Imam Ghazali. Apa encan aya baheula teh instruksi uzlah teh. Kangjeng Nabi mangan saukur abang-abang lame bae. Cak Kangjeng Nabi Zilu al-khalqa, jauhan makhluk. Encan aya metode kumaha carana, endeu kumaha ieu. Nah, dirasakeunlah ku para wali-wali Allah. Saha? Ti dituna Abi Yazid al-Bistami, kabelah dia Semarufil Qurhi, kabelah dia terus datang ke Syabdul Qadir, datang ke Imam Ghazali. Dibuatlah satu kitab. Takwari masalah urang teh ngahajakeun uzlah, maksudna nu salah. Maksudna nu salah uzlah teh endek naon heula. Ulah-ulah uzlah ke kalembur ke uzlah deui ke kalembur ke uzlah deui ka naon maksudna uzlah teh. Ja ieu mah uzlah mah terdorong ku sorangan aing teh deka Allah melalui zikir jeung tafakur kok kaganggu ya ku manusia ngajauhan ti manusia mimiti di imah bae teu loba kaluar urang mah sumpar-sampar pan ka jelema nu mentak boga HP tandana. Jelema nu boga HP berarti nyieun jaringan jeung makhluk lain jeung Allah. Berarti moal jadi wali jelema nu boga HP. Moal kajen kumaha kecuali geus jadi wali na lain masalah. Nu encan jadi mah wali na tetep bae mun boga HP moal jadi wali. Sebab nyana nyieun jaringan jang naon teh teh. Jang naon ini cenah beusi undangan kurang teh. Mun boga HP papan teh urusan dunia. Urusanana ekonomi, urusanana politik, urusanana bangsa perjob-joban lah. Perjob-joban, itu kan HP. Itu berarti ngajauhan di Allah. Pugu orang teh titah ngajauhan makhluk. Nanti kadele sareret ge asal nu boga HP angges. Awet teh manis. Berarti gede ka makhluk kajen kukumanya. Ingin sekupi kajen kukumanya. Teh. Jauh, ulah aya putus jeung jelema teh. Di mah sorangan bae. Sorangan bae kapan urang teh ieu kadang-kadang hudang nu hiji kumaha ieu. Eta. Eta mah kan teu bisa diabaikeun eta mah. Waduh, naikna ke otak pan tah mah. Puyeng. Nah, ieu kudu kumaha tah. Tetep nu butuh pamajikan kudu boga pamajikan. Tuh, jangan ngalampiaskeun ibadah supaya mantep. Teu bisa keneh bae kos kitu teh tetep kahalang otomatis kudu ka gunung seminggu ke Bali ke gunung santri kan sugana tukang sao emang biasa atuh hese keur carita hese ai Allah deuk mere mah kok dibere babari bae tetep bae sanajan di tengah kota sanajan di tengah nu rame sanajan di ruang riung ku jelema-jelema nu buang kawara aya Allah neuk mere jalan mah matu babari imangan keur carita metode ngaranna metode nu mentak engke jadi wali mah di luar metode kabeh ge di luar metode teh mah hanya cara-cara hungkul minhajul abidin kos kitulah carana ihya kos kitulah nyaritakeun perjalanan hikam mah geus lain deui geus langsung ka hakikat. Atung ke kan jadi wali mah diangkat lagi kadang keur leumpang, kadang keur diuk, kadang hudang hees diangkat jadi wali mah. Kadang-kadang aya jelema ibadah we ngeunah. Kok kapanggih jeung hiji kiai? Terset hate kok ngeunaheun ibadah. Allah sangat berrahasia. Endek ngangkat hiji jelema. Naon sebabna? Sebab ketika neuleuk kiai nyana merenung. Kiai hebat amat ibadana, aing hayang amat kiai mah geus teu kabitanu, kiai teu kabitanu, iba lain kiai sekopi ya mah. Kiai mah nyana teh ngeunolkeun teh diangkat derajatna, ketika ngeunolkeun teh diangkat derajat ka Allah. Teh 1 menit 2 menit balik we ka imah, eueuh deui.
Nu ibadah bae tahajud segala dua saja zikir teas bae hate teh. Jadi eta mah rahasia Allah. Geus ulah nyaritakeun kos kitu ieu mah sekedar metode teh kos kitu tah. Nah ieu huwa nu awal ndek dikanyahokeun ku urang sebagai zat wujud anu awal memeh tajalli. Moal bisa tama da zat Allah mah moal dikanyahokeun kewe di akhirat. Ku ari mah urang nganyahokeun tingkah wujud Allah sabada tajalli. Ditajallikeun urang dek melalui tajalli teh kudu ka diri urang heula. Sok geura unggal poe sesuai jeung aturan guru. Urang teh kuari mah geus teu ngurusan jasad tapi ngurusanana ruhani. Dibagilah ruhani teh jeung panyakit-panyakitna. Panyakitna ieu, kakuduanna ieu. Sok geura tapakuran ku urang. Ieu lempang nang Allah. Ieu diuk nang Allah. Ieu cicep nang Allah. Ieu dengen nang Allah. Ieu sagala rupa nang Allah bae. Urang ngedeng ieu ngedeng nang Allah kabeh. Atuh ai kitu mah Allah aya ieu di aing. Sebab kicep teh nang Allah berarti aya Allah. Mulai J. Atuh deukeut Allah teh ieu denge nang saha nang Allah. Atuh berarti ketika urang ngadenge aya Allah. Ketika urang gerak atuh aya Allah. Ketika orang ngomong aya suara nu saha nu Allah. Nu mantak deuleu sia deuleu aing cak Allah. Denge sia denge aing sing hade. Gerak sia atuh gerak aing. Ketika ku aing dicabut mah deuleu sia denge sia gerak sia atuh sia mah naonan. Dipiceun sia ku emah sia, ku abah sia, ku masyarakat sia kaleuweung. Teu kiai, teu santri, teu pejabat. Henteu nu kesugih, teu nu susah dipiceun bae sia. Sia dihormat teh nang aing. Sia ku aing diayakeun nang aing, sanggeus aya ku aing diurus ku aing, disehatkeun ku aing, didaekeun mondok daekeun ngaji nang aing. Aju aya ilmu anu nyangkut ka otak sia nang aing. Aju sia dibere ilmu, dilakukeun ku sia ilmu sia eta ke nang aing. Mana nu sia jauh. Ku ari jelema darekeun ngadenge sia eta teh nang aing. Ulah diaku nang sia. Selama sia ngaku berarti aya kebersamaan jeung aing sia teh musyrik sia cek ditorekan. Geus berat geus luhur ye. Nang aing gawe ulah ngaku-ngaku guys. Ulah mulai ku aring. Nu di aku ja Allah kabeh ge. Sebab deuleu urang deuleu Allah manya urang ngaku. Denge urang denge Allah manya urang ngaku. Robah urang robah Allah manya urang ngaku. Ye atuh ari kitu mah sabeuleug gejer urang robahna robah urang robah Allah deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah. Atuh berarti ieu mah Allah tajallilah Allah di diri urang. Sieun urang. Sieun urang. Henteu kudu boga rasa didengekeun dideuleukeun geus aya Allah di diri urang. Geus aya. Tah nyaritakeun aya teh oh berarti aing Allah musyrik sia. Beuki hese ye ngaji kos kieu tauhid tapi hakikat. Nyulusup ka jero hate. Teu kaharti cenah kos kitu mumun hayang kaharti nyaho sia madu nyaho. Nyaho sia amis madu nyaho. Ai amis jeung madu beda beda. Sarua Allah jeung makhluk atuh beda. Allah makhluk-makhluk. Tapi moal bisa dipisahkeun amis jeung madu. Mikir orang jaheurnya. Setiap madu pasti amis. Mun lain amis lain madu. Racun. Di tangan kiriku. Madu. Oh, gerak. Moal keluar madu tina amis. Setiap madu pasti amis. Tapi amis lain madu. Moal keluar makhluk ti kholik. Tapi kholik lain makhluk. Kholik mah. Naon gitu ngaranna mukhalafah lil hawadis. Tapi moal keluar. Kholik ti makhluk. Naon sebabna? Lantaran robah urang. Robah nang kholik. Deuleu urang. Dang deuleu kholik. Atuh tajali urang. Ieu kan keur nyaritakeun tajali. Ye. Itu berarti atuh aya tajali. Tajali teh ebrehna Gusti Allah di diri urang. Kurasa. Lain ku ucap. Ieu mah keur carita. Kabelah ditu mah masing-masing ke kurasa. Ai rasa mah kan masing-masing. Baso ngeunah cak si eta. Somai ngeunah cak si ieu. Ribut cak aing mah ngeunahan baso somai. Cak aing mah ngeunahan baso somai. Baso somai ribut. Nyecak orang somai, seorang baso. Itu menang ribut tina rasa. Siksa orang itu gelis sama tawa. Kolisi dong gitu. Gelis cecak aing. Masya Allah. Senyum na. Gusti Allah. Murah dia jantung aing.
Cak barang teh sia kos kitu hideung bae ke kudu budak. Cak aing mah deui. Waduh, ieu mah bidadari dunia ieu mah sana. Asana aing mah wani ngajual Avanza. Wani aing mah ngajual Scoopy. Wani aing mah ngajual taneuh. Da eta teh cak babaturan eta kos kitu bae ge sia kudu berkorban nya hideung biasa aing mah. Aduh. Pokona mah geus eueuh deui bae dunia aing mah sakira-kira teu kawin jeung eta mah aing mah geus bae. Aduh. Eta perasa. Disenserikeun ku babaturan tetep bae rasa mah kos kitu bae. Rasa mah. Itu mah hideung. Tuh nu putih, cibrek nu putih mah. Segala cibrek sia mah. Anu hidung mah waduh teu garing bae. Coba sih jeung urang negro. Atuh teh garing teuing. Rasa cinta terhadap makhluk, rasa cinta terhadap makanan, rasa cinta terhadap materi, rasa cinta terhadap Allah. Kabeh ge ieu adalah dina cinta. Mantek cinta mana ieu teh nu kudu disurtil ku urang. Mimiti cinta ka makhluk, cinta ka materi, cinta ka jabatan, cinta ka Allah na leungit. Kuari mah dipiceunan tapi tah miceunan cinta salian ka Allah. Masih Allah eueuh nanaonan. Kuari mulai tah urang tafakur teh ieu keur mengarah. Kuari robah aing teh nang Allah, pan Allah teh al-muharrik wal mudabbir. Lembang aing teh nang Allah. Atuh segala rupa ge nang Allah. Atuh tajalli Allah di aing. Kuari geus tah boga rasa tajalli sieun bakalna. Sieun teh sieun ka Allah. Hayangna salat bae, hayangna maca Quran, hayangna zikir. Engke ge kondisi orang seger diu, kondisi orang bari ngedengen ka Allah bae, bakalna ka Allah. Disesuaikan jeung kondisi orang ngedeng Allah, ngedeng ka dia Malik Allah, ka dia Allah bae geus. Lantaran hasil tafakur teh geus kaborokobah kuari. Nah, kuari luar urang neuleuh batur. Robah nang Allah. Tangkal kayu aya Allahan cicingna nang Allah. Neuleuh hewan, robah-robah nang Allah. Neuleuh angin nang Allah, neuleuh laut Allah, robahna Allah kabeh. Oh, atuh Allah kabeh nu kadeuleuh. Tapi perasaan. Lain ucap, perasaan. Geus urang teh aya di tengah-tengah ilmu Allah, aya di tengah-tengah deuleuh Allah, aya di tengah-tengah perasaan urang jeung Allah. Berarti kos kalgori, kos jelema kakerem. Kumaha kakerem? Ka hareup cai, ka sisi cai, ka luhur cai, ka hadap cai. Ieu ge jauh nu lain Allahan. Geus moal aya kunaon kitu, moal aya dina ilmu tauhid teu meunang kaefa, ayeuna moal aya. Sebabna atuh Allah kabeh. Eta urang geus dimimitian teh dina tauhid TK bae ge. Dina tauhid TK cek Abi Hurairah kula babarengan jeung Kangjeng Rasul salila beberapa belas tahun, puluh tahun henteu pernah bae mun kula kasalahan kunaon sih tah kos kitu kaefa can pernah. Hayang kula ditegor ku Kangjeng Nabi kaefa can pernah. Kangjeng Nabi teh can pernah we negor kunaon make kitu can pernah. Oh geus atuh geus kitu. Da cek Abi Hurairah teh pohara amat tina encan pernah kuring ditegar kunaon, kuring nyulusup ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah. Ari tuan sika kula ieu padahal mah kula ngahaja kadang-kadang yen kasalahan tapi kok henteu pernah nanya kunaon make kitu kieu ye kuduna. Kok henteu pernah kitu. Cak Kangjeng Nabi pan kabeh ge nang Allah Abi Hurairah. Geus dikitukeun teh ku Allah endek naon make ditanyakeun jamal robah janang Allah. Cak Abi Hurairah kula hayang teh boga ilmu kos kitu dibere lah ku Kangjeng Nabi. Jadi ayah khusus Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hudzaifah, kemudian si Abi Hurairah. Nah etalah jelema-jelema tertentu teh ai hayang mah cak Gusti, cak asal kuat bae. Henteu sakabehna, kabehna teh syariat bae. Tah, iyalah kuari geus mulai tajalli. Tajalli ta ieu huwa nu kadua, tingkah wujud Allah. Tajalli kuari di makhlukna. Sakumaha tadi moal aya madu kaluar tina amis. Urang moal kaluar ieu makhluk tina kholik. Jadi kabeh makhluk aya kholikan atuh. Nu kumaha ge aya kholikan. Mandak urang atuh keur babarengan jeung kholik. Wa huwa ma'ana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Atuh urang teh babarengan jeung Allah di mana bae.
Iya orang deket jeung ieu. Urang secara zahir mah ngarendeng teh jeung makhluk, diriung-riung ku makhluk. Padahal mah ieu teh urang keur jeung Allah kabeh ge. Tapi eta perasaan. Geus perasaan kadang-kadang kakedalkeun jeung sia ka dieu jeung Allah. Kakedalkeun. Aya jelema anu sok-sokan jeung zaka dia mengaji jeung Allah tampiling jago aing. Sakala jeung Allah potongan beuki jengkol jeung Allah. Sudah ngomong kok gitu. Lain kok omong sama rasa. Aya ge mah fi jubati ilallah. Dijubah kula naon kecuali Allah eta geus perasaan. Nah iyalah kakarak datang ka perjalanan sampai tapakur muharik wal mudabbir sehingga engke kabeh bakal karti Allah nu lain Allahan. Tajalli berarti Allah. Geus tajalli teh moal bake datang tajalli lamun teu tahali urang nyaritakeun tahali heula. Tahali eta yang tajalli teh kudu tahali geus aya dua, aya tafakur, aya muraqabah, engkena aya tahali kakarak tajalli. Lamun geus tajalli tadi makhluk bakal kaharti engke saetik zat Allah. Ai zatna mah moal kadeuleu tapi bakal kaharti. Nu kadeuleu tajalli na Gusti Allah di makhluk moal wakat tajalli mun teu tahali. Urang bahas tahali heula engke. Wallahu a'lam bishawab.